Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Haji Sulam Kulingaramet yang jawab salam, saya doakan pulang semuanya bawa jomet. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Haji Sulam Kulingalaan Sepat yang jawab salam, mudah-mudahan secepatnya mendapatkan syafaat. Haji Sulam naik mobil Avanza yang jawab salam, saya doakan mudah-mudahan semuanya menjadi ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il akli kulla hijabin min sahabil jahli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنة فمن لم يعمل بالسنة فليس مني. وقال العلماء نعمتنا ثلاثة. Hafal tidak ibu-ibu? Hafal tidak? Wong kongene kodi nyambung mereka lagu dangdut. Ni'matuna salasatun faltutabam lamsun wa qubulun wa idkhalun zakar. وقال شيخ ابن مالك في كتاب ألفية بالجر والتنوين والنداء ومسند للاسم تميج حصل. وقال أيضا وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد. وقال جدير بالله if you sing before breakfast you will cry before night, and as you have sons so shall you reap. Yes. Waktu malam dijawab ke ibu-ibu, I'm istuning tabajus. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada paduka alam kekasih Rabbul Alamin yang senantiasa kita sebut-sebut namanya, yang senantiasa kita agungkan namanya, yang senantiasa kita banyak menyebutnya, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in hingga umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan para alimil ulama. Ayah pak kiai na ayah, ayah para ulama na ayah, nyaah teka kiai, nyaah ka ulama. Ini miti hirup kumelar di alam dunia sampai acuh kana liang kubur diurus usaha. Maaf, oke. Yai benar tak dikawinkan koki ditungkolan koki napi kamar disolatan koki digotong ka kuburan koki nyiksa si anu gitu napi ka kuburan digotong ku kiai mah RT atuh. Kurang doakan para alimil ulama, para kiai, mudah-mudahan panjang umurna, sehat walafiat, dohir batin, amin ya Allah ya Rabbal. Nuka duana, nuka ditanggu jisim kuring dihormati para pejabat. Ayah palurah ayah, palurah Cileur ayah, mana ayah? Di mana bener ayah? Pak RW ayah, Pak RT ayah. Apa yang dimaksud dengan RT menurut warga Cileur? RT itu adalah rukun. Cek orang Cileur, cek orang Parung Kuda Sukabumi, RT itu adalah riweuh terus. Ayah Pak RT ayah. Mana? Oh ayah alhamdulillah. Itu Pak RT. So nyeun KTP kupa, so tatuan nyeun KTP. Nyion kakak nguruskan NA nyairkan BLT tatangareuna ku Pak RT ku salakina gitu. Selalu ngomong ku Pak RT gagal batik. Kurang doakan Pak RT sing panjang umur, amin ya Allah ya Rabbal. Senjembar rizkina. Oke teh hilap nu kalintang puji sim kuring dihormati. Para tamu undangan baik yang dekat ataupun yang jauh, wa khususan sahibul hajat, keluarga besar almarhum Bapak Nurman sareng Ibu. Mudah-mudahan almarhum khususnya Bapak Nurman, amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi man khalahu. Allahumma ij'al Qur'anal azim fi qabri nuran wa rahmatan wa maghfiratan daimatan ila yaumil qiyamah waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min hufratin niran. Allahumma anzil fi qabrihi nuran wa rahmatan, amin ya Allah ya rabbal alamin bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau kita ingat Pak Nurman berarti kita ingat nu pameh hadir di dia ge sarua calon kuat ahli kubur, betul tidak Bu? Ibu calon kuat ahli kubur, bapak-bapak calon kuat ahli kubur. Urang dilahirkeun tina liang bakal balik deui ka mana? Amanah. Bahkan nu gawe berang penting neangan duit ngabelaan liang, tukang ojek neangan penumpang ngabelaan, supir angkot narik penumpang ngabelaan liang. Jadi dari liang, karena liang untuk liang, hidup liang. Ayo simbarang atas 1 2 3. 1 2 3. Hidup liang. Kenapa Ustadz bicara ahli kubur? Besi pohon. Sebab akhir zaman loba jalma geus poho anu ngaranna maot, betul tidak? Sehingga hal-hal yang diharamkan oleh agama senantiasa tidak diabaikan, yang pada akhirnya terjerumus karena pola hidup goblogisasi. Makanya orang doa ke Allah subhanahu wa ta'ala berkat taklim pada malam yang berbahagia ini ya Allah. Mudah-mudahan orang sadayana kenging ilmu anu manfaat, amin. Wa khususan bapak-bapak paling video beres ngaji sing bisanya nyandung, sing bisanya nyantri gitu.
Mon kana nyanung we. Ibu Ridho salati nyanung Ridho. Mun ieu aya madu ieu aya racun rek dipilih nu mana? Racun kersa aduh kersa di madu kersa di racun. Mending diracun cenah Ustaz daripada di madu. Mudah-mudahan bapak-bapak pulang dari sini sing tiasa nyantri. Sing getol ibadah cara santri, sing getol ngaji cara santri, sing getol ngapalkeun cara santri, sing mahabbah ka Kangjeng Rasul, mahabbah ka Allah cara santri. Amin. Pulang ti dia pangajian ibu-ibu kabeh sing loba doa. Mun kana duit jeung duit. Oh tenan naon ari keker teh mah mudah-mudahan sing loba duit. Amin. Saya jauh-jauh dari Parungkuda datang ka dieu neangan doa. Duit jeung duit balik ti dia mudah-mudahan dibahanan amal. Amplop mas yang geus lobanya sakarung setengah yang penting ikhlas. Gagabah teuing sok sudah. Puing maka dia lain niat rek tabligh akbar lain lain dakwah niat rek kaonangan datang ka dieu sebab geus lain sasahab geus keluarga jisim kuring eta Kang Ohir sareng Kang Edi teh geus asa putra abdi sadaya nyalira geus asa ayeuna keluarga abdi nyalira sebab tos teu aneh ka pasantren Darul Mubalikin ka ditu silaturahmi. Alhamdulillah. Tak mudah-mudahan jisim kuring balik ti dia sing lobaan amplop sanu ngobong arek amplop arek sing loba amal. Sebab jisim kuring hidup dalam dunia kurang amal rumaos man sarrahu ayyubasatalahu fi rizkihi wa ayyun salahu fi athari falyasir rahimah. Sasajal manu hayang panjang umur jembar milik rezeki koncina daya sanes Cep Edi sing daek silato. Lamun panganten baru hayang beunghar dunia akhirat koncina ibu hiji sing loba silaturahmi bersilaturahmi. Naon cenah? Sekarang kudu loba. Yang kedua sing loba sedekah. Tong jadi jalma anu pelit. Mereka hese cap jae buntut kasiran tumpah teh bae. Mereka hese mere kudu di SMR kudu di teke. Yang ketiga Cep Edi sareng istri tercinta, kalau kau ingin rumah tanggamu dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, koncina daya sanes hiruma mun hayang beunghar dunia jeung akhirat, bahagia dunia jeung akhirat. Sajabi sing daek silaturahmi, nu kadua sing getol sedekah, nu katilu sing daek hijrah. Bagaimana hijrah? Man hajaro manahallahu anhu. Biasana panganten anyar memeh jadi panganten tara berjamaah sing getol berjamaah. Amin. Biasana tara ngaji sing getol ngaji. Amin. Biasana ayeuna kalakuan bedegong kanu jadi kolot jeung batur sing saleh sing ulah jadi jalmi anu bedegong kanu jadi inung jeung bapa. Amin. Pancena ustad nu jadi kolot lagi geus eueuh, jalma bedegong kanu jadi inung jeung bapa geus eueuh. Di mana-mana tara daek ngajarahan ka kuburanana. Osok ibu-ibu tara ngajarahan ka kuburan osok. Osok tara. Eta diantabis. Oke nu kalintang puji sim kuring dihormati. Sade nu kudu dihormati. Para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semuanya puji sim kuring dihormatinya. Alhamdulillah sehat walafiat, sehat sadayana. Sehat sadayana. Mudah-mudahan orang disehatkan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Malam ini malam yang istimewa. Kenapa malam ini istimewa, Pak? Karena kita sedang mengagungkan karena hirup-hirup syiar agama Allah. Yang namanya nikah adalah merupakan perintah agama. Nikah adalah sunnah Nabi. Nikah adalah merupakan sya'air Allah. Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Sasa jalma nu senantiasa ngagungkeun kana syiar-syiar Allah, maka eta jalma sarua jeung ngagaduan ayeuna takwa dina hatena. Nikah adalah bagian daripada ayeuna syiar ajaran agama Islam sing jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tonggo kasare Jang Edi
ulah ieu mampu balik di luhur panggung gogorowokan ada panganten anyar engklak-engklakan luhureun kasur. Setuju teh, Bu? Kupingkeun. Karena ini nasihat kang hiji kuring bawa boman kang nu hadir sadayana. Nikah itu adalah ibadah perintah agama. Ustaz, kenapa dalam Islam ada yang namanya pernikahan? Ada syariat nikah. Rahasianya adalah karena setiap manusia didamel ku Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ngagaduhan tugas yang istimewa. Apa tugasnya? Tugasnya teu aya sanes nyaeta ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Teu aya deui ibadah nupang nikmat-nikmatna diantawisna nyaeta kahiji lamsun. Naon cenah nu kahiji? Sing tarik jawab. What is the meaning lamsun? Nyabak. Aya di dia budak orang nusok cabak-cabak parawan aya. Aya budak orang nusok tewak-tewak ka parawan aya. Aya apa? Aya aki-aki anu masih kene beuki resep nyabakan bujur pamajikan batur aya. Eta teh nu disebut aki-aki ABG. Apa itu aki-aki ABG? Aki-aki beuki gelo. Aya apa? Aya nini di dia nutara nutupan orang aya. Mentak dibere capek Surabaya eta nini teh susurayun banyak gaya ya amit-amit. Aya di dia teh aya. Nikah. Makanya nikah setiap manusia didamel ku Allah tujuannya adalah yang mulia. Tujuan yang paling mulia pikeun ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salah satu untuk menyalurkan ayeuna syahwat manusia, karena manusia ngagaduhan ayeuna kecerdasan emosional, manusia ngagaduhan kecerdasan intelektual, manusia ngagaduhan kecerdasan spiritual. Untuk mengolah tilu kecerdasan eta, kecerdasan emosional emosi, nu kadua kecerdasan spiritual adalah agama, kecerdasan intelektual adalah otak. Untuk mengolah semua itu teu aya sanesnya eta dirangkum, teu aya sanes ayeuna dicepeng atanapi dipandu dibimbing ku nu ngaranna nilai-nilai agama. Ceuk nafsu mah pan ningali awewe batur teh awewe geulis teh habita ceuk nafsu hungkul. Ceuk naon? Aya di dia bujang aya bujang aya. Mun aya awewe anu you can select mong kamu dapat melihat kelek yang kate mong kira-kira rek beureum rek beunah. Beureum beunah. Di dia beureum di ditu beunah, si bapak beureum beunah cenah Ustaz abdi mah. Beureum beunah. Aya nu beureum beunah aya. Nu mana jelemana aya. Nu dihareup. Makanya ada yang namanya syariat nikah. An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Nikah adalah merupakan sunnahku. Sasa jalma nu benci kana sunnahku falaisa minni, maka eta jalma bukan bagian daripada ayeuna umatku, bukan bagian daripadaku. Lamun jalma teresep kana sunnah Nabi sarua jeung benci ka Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Ustaz, ari nikah cenah kudu dibuburukeun kedah. Aya di dieu nu boga anak parawan aya nu can nikah aya. Lamun dibawa ku lalaki ibu rek diantep moal, mun dibawa ngenong ku kabogohna rek diantep moal. Ustaz cenah wios tilu penting ge asal dipangmawakeun martabrak we. Sok aya nu kitu aya apa? Karena akhir zaman ayeuna mah loba jalma geulis ku geulisna ngan hanya kal bangor. Panonna alus, irung alus, kita geuning bisa. Sok bantuan atuh Bo. Panonna alus, ditempot dihareup digigir, ngan gelis ku gelisna ditoel ku lalaki. Ih tong kitu atuh teruskeun di nu poe gelo aya di Cileur nu model kitu aya. Eta teh disebut jablay. Aya jablay aya. Ai jablay teh jarang dibelai.
panona alus, bibir alus, benar tuh, rupa hade, tapi sayang kelakuan ayeuna goreng, tapi sayang angkat goreng patut, makanya aya nikah, tujuan anak supaya halaluna halal kaululuna. Saur Rasul al ajalah minasyaitan, nungarana gagancangan adalah bagian daripada setan. Ya, sholat gancang deui eta teh pengaruh syaitan. Ibu sholat resep kene nu sakedeung, resep kene nu lila, resep nu sakedeung nu lila. Mun di dieu aya imam pek taraweh nepi ka sajam, rek diturutan, rek dituturkeun, ari kalalabur. Nya langsung kabur. Ustaz cenah bujang-bujang dibere sajam, mah cenah 25 menit oge geus leklok. Benar teh? Kurang mapan dibere ibadah lila teh rada hararese. Ya, makana gancang teuing tong laun teuing lila teuing tong sakedeung teuing siap ngaji jeung isim kuring nepi ka jam 4 subuh. Lain ditang ngaji eta mah nyiksa. Siap Bu? Anu siap atuh, lain manggil eta mah ngontrak. Al ajalah minasyaiton. Ngaji Quran gancang teuing goreng. Salat gancang teuing goreng. Bahkan ku Rasulullah disebatna ge jalma teu sampurna salatna lamun salatna sapertos macokan ayeuna japati kana jagong. Ya, tepuguh babacaan bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Subhanallah, Allahu akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Al-ajala minasyaiton, gagancangan adalah bagian daripada amalan syaitan. Tapi kecuali saur Rasul, illa fi khamsin. Tapi 5 hal ini mesti secepatnya untuk senantiasa disegerakan. Jadi nu 5 hal ieu mah kudu dibuburokeun. Naon cenah nu kahiji it'amut ta'am idza hadarat duyuf. Nyuguhan semah kudu dibuburo. Semah geus ayeuna lapar diantep we nepi ka pingsan. Aya nu kitu aya. Mentak uing datang ka dieu jauh-jauh teh ngajak teu dahar heula. Sugan we di dieu disuguhan dahar. Amin. Niat uing 3 kahiji hayang ngadoakeun ti kadeuketan. Nu kadua nyumponan undangan. Nu katilu hayang meakeun parasmanan. Siap tidak? Kahiji it'amut ta'am, mereka daharan kasemah kudu dibuburukeun. Nu kadua wa qadha saturutan 2 3 singenahan sorana. Aya tu bantuan. Wa qadha tungtung nawe hukum wa qadha udain idza wajaba, mayar hutang mayar. Ibu resep keneh mayar hutang, resep keneh ngahutangna. Ngahutangna ari mayar resep nyumput. Benar teh Bu? Resep keneh cenah ustad ngahutangna, ibu mah cenah daripada ayeuna mayar hutangna. Entak didoakeun nu hadir kabeh di dieu nu rumah sagede hutang sing kabayar amin. Sing lunas amin. Tuh di juru katingalinya, katingalina teh loba hulang-hulang. Bahutang we jeung hutang loba hulang-hulang tuh no ibu. Qada'udain idza wajaba, kalau sudah punya duit kau bayar hutang. Kenapa? Rasulullah melarang orang yang dia punya hutang disolatkan. Wahai sahabat, ini aneh mau nyalatin nih mayit, rek disolatan dia mayit, tapi pertanyaannya ya mayit geus bebas can hutangna, udah dibayar belum hutangnya? Warung ieu boga hutang, warung itu boga hutang, dipapai. Aya nu kitu di dieu aya. Aya wae nya di Cileungeun mah. Hendak didoakeun salakina sing loba duit amin. Ya Allah ya Rabbal. Nu boga HP ditekan sing loba kuota. Amin. Amin. Ngantong loba teuing nyonyoha Bapak
mun awewe loba nyonyo HP lain digawe wayahna cekek atuh modal rahasia dicekek mah cekak HP-na. Ayo nama kali-kalinya ke atas baik subhanallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu qada'un dain. Nukatilu cina Ustaz Tahir yang mesti disegerakan adalah at-taubatu minaz dzanbi. Coba Bapak udah tiga. Ayo nih kalau kangah hula ya PNL pemuda nongtot lehop aya PNL aya itu manu dilawan pelor nempel dina karpet beureum molor rupa-rupa nu hadir ngaji teh aya nu teu seuri-seuri aya eueuh aya lamun aya nu hadir ngaji tablik akbar teh seuri-seuri acan dimungkinkeun kakeunaan ku tilu panyakit. Apa Ustaz penyakitnya? Kahiji nyaeta gede hutangna, kadua nyeri huntu. Kang Tohir, mana ini tim hadroh? Ane pengen ditemanin sama tim hadroh. Mangkaling kita can dibayar, tong dibayar tong. Peureuy kita keureuy tong dianggap peureuy. Sot bantuan tim hadroh, bantuan kuing. Bantuan mencetak dina panggung. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Wa qada at-taubatu minaz dzanbi. Taubat daripada dosa mesti disegerakan. Ibu rumaos teh hirup di alam dunia loba dosa ka Allah. Rumaos hirup di alam dunia loba dosa kanu jadi salaki. Rumaos loba nganyerikeun nu jadi hate salaki. Rumaos sok ngagogoreng nu jadi salaki. Rumaos sok nyanyerikeun hate nu jadi salaki dengan jurus bimoli bibir monyong 17 cm. Rumaos teh ibu capek. Ibu capek teh. Capek teh jadi awewe. Capek pak jadi awewe mah isuk-isuk nyeuseut baju perang ngangkatan moe baju sore ngangkatan baju penting ngalaanan aduh isuk nyambel ibu-ibu tak penting diganyel bener tak bu isuk nutup penting ini ngaku ditutup ayah di dia ibu-ibu sok ditutup ayah capek lamun ibu ngerasa capek jadi awewe ti ayeuna balik ngaji bebek jaka salaki bapak wayahna neangan hiji deui jangan bantuan ibu. Satuju bapak-bapak satuju hidup bapak-bapak. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. At-taubatu minaz dzambi, taubat tina dosa. Makanya salah satu pembuka kunci rizki Chef Edi, istrina Chef Edi kupingkan lamun hayang dimudahkan urusan rezeki, hoyong dimudahkan urusan ayana dunia, maka kuncinya perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hoyak bobu intarok kasu'an lahu sok kabarengan Allah apa enggak beda jeung lagu BLT pasti arapalnya ringsa kabeh jalma muruna kabang be ku apal ya sok nyopot BLT juga nanti sok bareng adu ringsa kabeh muruna kabang be arek nyalirkeun susuganan tabagean di tema ku panitia BLT aduh karunya teuing anjeun mah teu kabah susuganan taun hareup eta ge mun hirup keneh karunya ngan geus kojor. Nu hadir mudah-mudahan atuh sing kabagian BLT amin ya Allah ya Rabbal. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa alaikum midororo wa yumdidukum wa banina
jannatin wa yaj'alakum anhara. Astaghfirullah. Ya astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Mudah-mudahan menu hadir kabeh sing dibabarikeun rizkina ku Allah, sing dibabarikeun usahana ku Allah, sing digampilkeun urusan dunyana ku Allah, sing dilancarkeun urusan akhiratna ku Allah, sing dibabarikeun kaluar ruh tina jasadna ku Allah. Atuh mah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bareng-bareng sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Berkah orang kumpul di tempat ini, semoga bisa dijadikan yang syafaat Nabi, dijadikan ahli syurgawi. Dan yang syafaat Nabi, dijadikan ahli syurgawi. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sholawat adalah merupakan salah satu pembuka pintu rizki. Jalma-jalma yang lisannya senantiasa banyak menyebut jenengan Nabi, maka Allah mudahkan urusan dunianya, amin. Allah mudahkan urusan akhiratnya, amin. Pupusna dipupuskan dina kayan husnul khatimah. Osok sholawatan ibu-ibu tara, osok sholawatan bapak-bapak. Mudah-mudahan urang termasuk jalma nu kenging syafaatna Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya apa yang mesti disegerakan? Naon anu kudu dibuburukan pada jamaah rahimakumullah? Tazwijul bikar idza adrakat, nikahkeun ngawinkeun anak parawan idza adrakat, di mana-mana geus aya jodohna. Katingali ayeuna nu jadi urang kali urang geus parawan bari geus aya nu nutur lalaki banyak urang. Entong diantep besi kacilakaan, sebab akhir zaman hati-hati lobaran randa. Sing tarik loba naon cenah bu? Lobaran dah kembali atuh randa oge, yang penting mangen ngeuleuh ngaji. Ketonu montok randa oge yang penting mangeunah. Loba ranjau kehidupan di akhir zaman, ya loba ranjau kehidupan. Rasulullah sudah memprediksi 14 abad yang lalu, Ustaz Ali Tahir,
sayati ala ummati zamanun yakunun nas adzalla min syatih, akan datang akhir zaman, bakal dongkap akhir zaman di mana manusia kalakuanana lebih bejat daripada binatang. Cintanya cinta bukan berdasarkan bimbingan wahyu, tapi cintanya hanya berdasarkan nafsu. Akhirnya timbul nuarana pergaulan bebas. You can select mom, pri onghang, pri gusar gesir, pri cendol tadi kalapan, ngacenol leuweuh bapaan. Iya amit amit. Nah udah amit amit jabang. Olah saturut. Lantas cinta yang Allah ridhoi seperti apa? Ya cinta sejati seperti ayeuna Edi, Cep Edi sareng Neng Sah. Iya. Sareng Neng Tia, Ari Atohir bade nyusul. Awakna sarua buadak beda jeung gurun, beda jeung guruna jangkis jangkung ipis. Ari mudina ngomongin buadak. Mun naon cenah sing tari? Nah, model RT aya ka mana kabur di Pak RT. Oh aya Pak RT. Nah, Pak RT lamun hayang jadi pamimpin anu dijamin ahli surga, wayahna ka hiji kudu buana. Kudu naon sing daring cenah? Ibu resep nu buadak atau resep nu leutik? Euti. Mun dibangun era ngomongnya resep anu buadak atuh Pak Ustaz. Resep nu panjang, resep nu pondok. Resep nu panjang, letik-letik sih resep nu panjang. RT kalau anda ingin jadi ahli surga kahiji jadi RT kudu buadak. Kudu naon cenah sindari? Cara saha yuk? Cara saha? Cara Ustaz Ali Thohir buadak. Ustaz cenah badak naon apa RT? Buadak kanya warga. Nah, alhamdulillah ningali aya randa di kumaha ta ku Pak RT dikawin dibantuan mak yuk diantar urang cairkeun BLT, alhamdulillah dikawin. Nu kadua RT lamun hayang jadi ahli surga wayana kudu jadi RT anu laer. Kudu naon cenah Bu? Kudu laer. Ustaz laer naon cenah? Ari Mang Thohir laer teh. Laer naon? Laer aisan. Sing nyaah menghargai orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih di bawahnya. Betul tidak? Salajengna RT teh saja binti buadak terus kudu laer nu katilu kudu panjang. Ngeunah teh nu kitu. Kang Edi ngeunah teh nu kitu. Ngeunah RT anu panjang harapanana. Ibu kabagian bea teh acan. Mudah-mudahan Bu diuruskeun ku abdi tahun hareup ibu kabagian. Amin. Makana kuncina modal RT mah yayasannya senjatana adil. Pemerintah Jokowi, para menteri, para gubernur, pejabat RT, RW, lurah kudu adil. Senjatana ayeuna jalma beunghar tong bakhil, senjatana warga masyarakat Cileur sing singkil. Sing naon cenah ditarik? Diajak ngaji munihara resek saurang, nu datang mah teh saurang. Bener teh Bu? Lamun hadir kabeh ieu warga Cileur ieu tempat mahimoal anu hadir jang pangadian. Mahimoal. Loba kene nu hadirna, loba kene nu teu hadirna. Komo sok karunya nya ustadah, poe naon di dieu teh pangajian teh? Poe Jumat ustadah di jam 8. Ibu-ibu perhatian hari ini jangan pernah kau lupa, sebab itu Pandi teh mah ku ibu-ibu jaba sanggeuk ka pangajian, jaba sesuatu numpuk, jaba salaki ngompol. Hei ustadah hari ini aku kagak ngaji, gitu aku bantuan. Hei ustadah hari ini aku kagak, sebab aku lagi nyuci kolor. Ini apa? Sebab malam ngopo 2 terbaik siapa kia? Alus ngan biasan ari panganten anyar masuk areraan. Terus teh Kang Edi taroskeun ka Neng Tianya. Ecek
Kang Edi teneng tia ulah rewas tereleng teng teng sok tatuan neng tia ulah rewas mun aya nu heuras-heuras turulung tungtung penyam neng tia ulah rewas mun aya nu heuras-heuras gedena sagede buras ciduna kos cai pengrawas neng tia ai panganten anyar sok beda banyak eta neng tia saur Cep Edi teh neng tia kau jangan duduk di sana emangnya kenapa aku gak boleh duduk di sini itu banyak semut nanti digigitin semut emangnya kenapa aku digigitin semut habis wajah kamu manis bungahan mau apa majikan mau dek gitu-gitu bungahan mau apa majikan mau dipuji-puji bungahan mau labu teteh ebis tuh peang teteh ecek Cep Edi teh ningang we geus boga budak tilu teteh gebis Aisyah teh neuleuh pan eta teh aya batu badak geus sabaraha taun sia teh boga panon teh ngelakeun sia meuni labuh leumpang sakitu oge nyerieun hate moal anu jadi pamajikan tong kitu Rasulullah contohna Rasulullah dalam mengenangmu perang tes Ustaz Thohir bisa itu nyanyi ieu jagoan kene guruna jagoan kene muridna Rasulullah dalam mengenangmu kami susuri pahit getir perjuanganmu membawa cahaya untuk bisa gitu tuh bisa gitu kan eta si emaknya atuh kikieuan atau kikieuan di mama ning abad tambah cicing wae bantuan dia mau balik geus capek oge jauh-jauh di parung kuda ibu-ibu mah ngeunah di handap Kang Edi ngeunah di awewe mah lalaki luripu mah dilur ibu-ibu mah di handap hehehe we ngeunah Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Ini Rasul yang jadi contoh. Makanya wahai Cep Edi, jadilah seorang pemimpin rumah tangga yang baik. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki adalah pemimpin untuk keluarganya, untuk istri dan anak-anaknya. Perempuan adalah merupakan madrasatul ula, madrasah bagi anak-anaknya. Kalau seandainya budakna badagong, budakna tara salat, budakna tara ngaji, budakna tidak mau menutup aurat, tong salahkeun menjadi salaki, salahkeun inungna. Setuju? Hidup bapak-bapak. Yalah pun awewe aya mah. Lamun budak ayeuna bajuna geus bau hapeu. Budak bajuna bau haseum, tilu poe tilu peuting teu ganti-ganti, senalna geus padilang-dilang, nu hiji jepit, nu hiji swallow. Aya nu kitu di dieu aya, tong nyarekan, tong nyalahkeun nu jadi pamajikanana, salahkeun bapakna, teu mikir, teu dipanggusahakeun. Hidup ibu-ibu. Aduh ini asa dibela. Makanya didoakeunnya, uing doakeun sarua rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Didoakan Cep Edi sing beunghar harta, beunghar hate, beunghar ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu yang mesti dikerahkan kata Nabi yang tawisna tazwijul bikr, boga anak parawan buburu geura nikahkeun idza adrakat, apabila dia menemukan jodohnya. Ustaz, kalau begitu apa sih tujuan daripada pernikahan? Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan daripada nikah adalah ya bantuan 1 2 3 Ustaz Thohir bantuan ya coba 2 3 coba ibu-ibu 1 2 3 ya Lupan maca hadis ke kudu ada digayakeun sautik benar teu
Sholat ayeuna sadaengna bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Sia sholat model kitu patut sing ecreug. Benar teh, betul tidak? Hebatna dina sholat antara imam jeung makmum kompak. Apa kompaknya? Sholat ayo gerak pinteran makmum nuturkeun imam waladdallin selaras cocok waladdallin tuhnya benar teh Bu? Rumah tangga ge kudu kitu hal imam wal makmum bagaikan imam dan makmum. Salakina getol ibadah pamajikan kudu nurutan salaki getol ibadah, salakina getol ayeuna berjamaah pamajikana kudu getol wiridan, salakina ayeuna getol sedekah, salakina getol sedekah pamajikanana kudu resep sedekah, kudu sauyunan. Betul tidak? Kal imam wal makmum ulah kieu salakina bageur pamajikanana pelit mereke secap jahe untuk kasiran aya udunan muludan salakina geus ngumpulkeun duit 500.000 tina gaji dina selama 1 tahun dan aya kapangejang acara muludan di Cileud pamajikanana nyarang aya nanaonan rek sodako jang muludan 500.000 gagayaan yo duit rek 5.000 perak sok aya ibu-ibu kitu aya ibu di dieu aya lamun acara muludan nu nyumbang 1 juta aya 2 juta aya oh 500.000 nu goceng meni rame eta mah nu ceban aya nu goban nu tara mere aya goblok eta mah os nu moal ae ya begitu mesti selaras kan imam wal makmum. Makanya para jamaah rahimakumullah tujuan nikah ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'at. Wahai para pemuda yang jomblowati man istata'a minkumul ba'at, jikalau kau seandainya punya biaya sing tarik naon cenah benar tak? Kunaon Kang Thohir Ali Thohir Ustaz Ali make disebut jelema Ustaz Ali Thohir teh ieu teh jelema. Kunaon make teh disebut jelepan. Benar tak? Kenapa disebut jelema Ustaz Ali Thohir? Sebab bijia tina liang emak. Jadi jelema. Biaya, kenapa disebut biaya lain payaya? Sebab anu ngatur keuangan awewe. Mengatur keuangan adalah awewe, yang mengelola keuangan adalah awewe. Mentak perempuan mah disebut lagi polda. What is the meaning polda? Polisi dapur. Betul tidak? Siapa yang tahu urusan rumah perempuan? Siapa yang tahu urusan dapur perempuan? Salati manyawang wudu aja ngopi. Benar tak? Betul tidak? Hidup ibu-ibu, lu mesti asa dibela. Allah ngangka dicatat lamun hayang gampang urusan rezeki ibu dorong suami supaya getol ibadah. Bagaimana cara supaya suami supaya rajin ibadah? Kudu loba dibere susu dibere semangat gitu kan karena susu pan eta mah penting ngan susuna tah madawaya ya kira-kira cocok minum naon di dia susu naon deui tah kopi naon bedana kopi jeung susu oh beda it's different ya milk and cocoa susu dan kopi itu beda. Apa bedanya? Ai susu mah hideung ari ngaranna ayeuna kopi mah hideung kabeh ari susu mah hideung tungtung na hungkul leres teh ieu teh leres Ustaz Ali Thohir api-api suri-suri bangun hayang didoakeunnya mudah-mudahan Jang Ali didoakeun bade dia jeung Mang Santri Mang Iki sadananya para santri mudah-mudahan sing menang jodoh anu geulis nu beungahar di aminan atuh li amin gitu sing menang jodoh anu beungahar nu geulis nya nu solehah nu pinter ngaji Masya Allah hayang nu kitu hayang gampang mun hayang nu model kitu kuncina aya 3 benar tak? Kunaon Kang Thohir Ali Thohir Ustaz Ali make disebut jelema Ustaz Ali Thohir teh ieu teh jelema. Kunaon make teh disebut jelepan.
Benar tak? Kenapa disebut jelema Ustaz Ali Toy? Sebab bijia tina liang emak. Jadi jelema. Biaya. Kenapa disebut biaya lain payaya? Sebab anu ngatur keuangan awel we. Nu ngatur keuangan adalah awel we. Yang mengelola keuangan adalah awel we. Mentak perempuan mah disebut lagi polda. What is the meaning polda? Polisi dapur. Betul tidak? Siapa yang tahu urusan rumah perempuan? Siapa yang tahu urusan dapur perempuan? Salati manyawa wudu doi jeung ngopi. Benar tak? Betul tidak? Hidup ibu-ibu. Lu bersiasa dibela. Allah ngangka dicatat. Lamun hayang gampang urusan rezeki, ibu dorong suami supaya getol ibadah. Bagaimana cara supaya suami supaya rajin ibadah? Kudu loba dibere susu. Dibere susu. Dibere semangat gitu. Kan karena susu. Pan eta mah penting. Ngan susuna tah madawaya ya kira-kira cocok minum naon. Di dia susu naon deui tah? Kopi, naon bedana kopi jeung susu? Oh beda. It's different. Ya, meal and cocoa. Susu dan kopi itu beda. Apa bedanya? Ai susu mah hideung, ari ngaranna ayeuna kopi mah hideung kabeh, ari susu mah hideung tungtungna hungkul. Leres teh ieu teh. Leres Ustaz Ali Thohir. Api-api suri-suri bangun hayang. Didoakeunnya mudah-mudahan Kang Ali didoakeun pada dia jeung Mang Santri Mang Iki sadananya para santri mudah-mudahan sing menang jodoh anu geulis nu beunghar. Li aminan atuh li. Amin gitu. Sing menang jodoh anu beunghar, nu geulis, nya nu solehah, nu pinter ngaji. Masya Allah. Hayang nu kitu hayang. Gampang mun hayang nu model kitu kuncina aya 3 saheula pantas teh sia menang model nu kitu patut